Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak. Malam ini Ki Kampak akan terus menghibur dengan stand up komedi Sunda ya. Judulnya Jelemah Hirup Kudu Sumanget. Nah, di dieu nya. Kunaon Ki cenah jelemah hirup kudu sumanget? Nah, selagi kita masih suka makan, selagi kita masih doyan daang, nah eta kudu sumanget. Lamun hirup geus teu sumanget modar gitunya. Da kasebutkeun jelema hirup masih beuki kene daang emang kudu sumanget, kudu daek nya. Ngala seukeur daang, ngala seukeur udud kan kitu. Ieu mah aya temen Ki Kampak nya aranna teh Ilham. Ngeluh we ka Ki Kampak teh gawena teh Ki cenah. Aing bingung cenah. Bingung kunaon? Teu boga udud cenah. Diududan ku Ki Kampak. Duh bingung Ki datang di teu boga naon. Sia geus bingung deui teu boga kopi cenah. Tuh naik ngopi mah na muk aya. Tinyuh. Ninyuh kopinya. Teu datang deui. Bingung Ki cenah motor o bensinan. Gusti nu agung tuh meuli sabotoleun ka 2 tak mah meunang. Katilu kali Ki bingung kunaon deui nek ngagadekeun pamajikan. Astagfirullahaladzim, sia goblok keterlaluan nemen-nemen teuing dicarekan ku Ki Kampak. Pamajikan nepikeun kana digadekeun. Emangna parabot eta? Heueuh Ki cenah ieu ge sarua parabot. Parabot ge eta mah teu meunang diguda-gadekeun. Teu baleg pisan ku Ki Kampak digerenengnya. Sia nemen-nemen teuing nepikeun ka kitu. Ai sing horeng teh akibat naon? Keur maloba kabingung, keur maloba kasusah, manehna teh boga duit sautak saeutik hobina teh nyelot. Judi online pake depo wae, ngarepkeun kameunangan gede. Boboroah meunang gede nu aya kadang-kadang manehna daang ge teu manggih. Da burs pake wae depo, pake judi. Nepikeun ka aduh ampun. Eta mah nya lain sing ngaieukeun pamajikan nepikeun ka mamake daster teh da bogana hiji-hijina meureun eta we jeung eta manehna make baju anu rada sarobek tukangna teh tah kitu akibat naon eta perjudian melahirkan kamiskinan anu anyar mentak lamun bisa mah cek Ki Kampak teh jauhi jeung judi teh bari jeung maneh beuki. Ieu mah judi dijieun usaha mangkat ka saung aya rekan jemprak boga duit di judi pake usaha sapopoe atuh di lieu. Nepikeun ka diusir ku nu boga lieu dia batur nek ngelengkeun bata ngahalangan. Diusir amuk-amukan pajar teh ngaganggu cenah lain nu boga lieu ngaganggu sia nu ngaganggu. Bata nek dielengkeun hayu judi dihandap ngampar samak pajar teh ngeunah nyumput tiis eta lieu batur. Tadi dia lamun panyakit judi geus ngajalar bagaikan darah mengalir ke saawak-awak kacau mentak tinggalkeun nu kitu teh. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.